Saha nuridon eta diduakeun ditilukeun. Semua akan cie-cie pada waktunya. Jagalah hati mojang priangan. Sedih menyong aing teh. Sedih kunaon? Putus cinta aing teh. Putus cinta ku saha? Heueuh ku Mimin aing. Apa kabogoh teh Mimin? Heueuh aing teh. Matak ulah bobogohan aka. Apan dina agama Islam mah teu meunang tah bobogohan teh. Mun bisa urang mah ta'aruf we hungkul ta'aruf. Tuluy tunangan. Geus tunangan kawin, hayang kawe mah kawin, tanggung jawab nganu ngarti. Ari akadar kala kabobogohan. Salah aing nepi membekas menyong ka aing. Kunaon beut putus? Manehna dikawin batur. Dikawin batur? Heeh. Keuna atuh ari karek sakali mah. Siapa? Lain sakali. Anjeun teh ngulang-ulang deui kasalahan nu sami meunina teulinga nyeri tega-tegana anjeun teh ngumar-ngumar dusta taya puas-puasna lu kaliku ngagulkeun cinta. Apa cik atuh aka sing sabar we atuh lain sabaraneun lain jagoaneun asa buntut teu manggih jalan keur kasaean sing ridho aka keun ke gaya gantina sing ridho. Saha nuridon eta diduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan abdi rela pasrah capek ngaku bulu masalah hate geus karancang tengah umalah gelos ya kabina-bina teuing ka aing teh nyeri hate ngan ulah nyiksa batur atuh amak aing mah lah heueuh aya si Oboy geus tunangan ari aing acan cing sabar itu saha atuh ka dieu tingali udah itu saha ka dieu tingali alah aing keur nyeri hate teh nu datang ka dieu euy sugan we nu nyawer ka dieu saha nu nyawer nya Bapak Hajat saha itu Bapak Son Bapak Supri sugane Pak Supri ka dieu heeh naon ieu mah lain Bapak Supri mah itu we keur ngabenerkeun son ieu tah saha ieu aka teuing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang ibu. Ada mang copet. Cepot atuh. Sehat alhamdulillah. Istri sehat alhamdulillah. Pasantren maju alhamdulillah. Nginjem duit astagfirullah. Sarua we geuningannya. Ieu teh Agim. Sanes abdi mah. Saha? Boxer. Sugan teh saha nya. Ieu teh hampura, ieu teh nuju job. Job di mana ceramah? Sanes ngagali sumur. Lain ieu teh aya naon ka dieu?
teh keur di ditu ngahulang aya naon cing teh aya nu ceurik. Saha cing teh nu ceurik di ka dieu teh mata ka dieu. Ieu tak ieu pun lanceuk keur kagegeloan ku awewe cenah kitu. Putus cinta. Saha? Iya. Mau kajeng ceurik Nyeri hati itu dah. teu meunang. Teu meunang sakit hati itu kedah galau. Kos lain lalaki. Lalaki mah teu meunang pantang ceurik lamun diputuskeun. Oge diputuskeun kamari teu ceurik. Teu agenya. Nyenteu teu ceurik. Tos. Eta ka ustad teh bebal. Oke jeung neungeul udah geuleuh ceurik wae atuh. Lain naon yo. Lamun urang dinyeri hatekeun ku awewe ulah dibalas ku ceurik ku galau, tapi urang kudu dibalas jadi jelema sukses. Karena dibalik cowok yang sukses ada mantan yang menyesal. Kuduna orang hijrah tina goreng jadi hade. Bilang ke mantan namun hade. Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu haram jadah, sekarang di atas sajadah. Dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Dulu kalau ada wanita memikatkan ku bawa ke Alfamart dan ku beri dia coklat. Tapi sekarang kalau ada akhwat memikat, kan ku bawa ke jalan syariat dan ku beri dia seperangkat alat sholat. Hebat gitu mah. Semua akan cie-cie pada waktunya. Lah kejeng aya cie-cie. Terus kumaha atuh ngubaran hate Aing ngubaran hate ada 5 perkaranya. Oh, kumaha. Ceuk lagu opak oge. Opik berenang. Tomo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tak eta genah teh nya. Lamun ayeuna urang ieu urang pirigna. Maneh jadi baking soda. Baking pokal. Maksudna mah Eta mah kangge masak atuh Oh baking pokal ke maneh anu ready. Tangke cepot dawalang geus ready tuluy nya nyandung nyanyi. Pai janung. Ready sok mang cepot ngiringan. Dawalang ngiringan. Nu nonton sadayana ngiringan ready nya. Nayaga ready. siap. Bapak hajat aya tong ready geura nyawer kitu nya. Sok atuh sok Re Tomo sakali deui. Sudah ini ya sudah ini. Tomo terakhir. Oh terakhir. Sudah ini sudah ini. Tomo apa. Liwe doy. Iraha nyanyina liwe doy. Nepi ka subuh liwe doy. Liar nggak ganti laguna. Ganti atuh sok. Laguna jagalah hati. Tiaa eta. Ya, sok jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kabayan. Damihan cahayana dan bosan sederhana. Mojang priangan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ari gok cungungung. Mainnya gok cungungung itu
Poho deui ya. Ai ibu-ibu seur di dieu. Heueur itu seueur. Tah aya pepeling kangge ibu-ibu. Naon cenah? Oh kan bieu mah laguna jagalah hati. Nya. Ieu mah jagalah istri. Dah. Tah ieu pepeling mah kangge bapak-bapak heula nya. Bapak-bapakna seueur. Seueur aya. Bapak-bapak jagalah istri kade. Nya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Kalau istri lagi marah, hati papa jadi gelisah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Tapi kalau istri senang, hati papa jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Jadi lamun hutang sagudang, lamun rumah tangga rukun mah anger lieur teh. Sugan teh genah. Komo boga hutang ka Bang Emok balu. Komo eta mah. Aya Bang Emok? Aya meureunana. Apal Bang Emok? Anu saya berjanji. Pancasila eta nih. Ai. Da mah nasabah. Poe kemisnya. Paingan atau apa? Cik jang ibu-ibu aya jang ibu-ibu. Sok jang ibu-ibu. Ibu aya ibu. Aya. Lagu jang ibu-ibu jagalah suami Nya. jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jeung samping, asorkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diembung-embung, dan nu ngora geus melendung. Eta teh diturusan lain diturutan eta mah nyanyi we hungkul. Aing mah sugan teh eta bapak hajat rek nyawer eueuh. Cager lain cager kalakah lieureun aing. Ieu teh incuna bapak RT Cap Arya teh nya. Bapak RT sabaraha teh? Pak RT 2. Oh, bapak RT kapayun gerang geus gedap deui. Iya. Sumohon. Aya Pak RT gerake. Malihan bapak RT teh itu nuju kokodok. Iya tuh. Heeh. Kermilihan tuh. Kermilihan. Sugan teh kokodoknya nak artos. Naon? Atul sing orang teh. Keur gagaro ning eta mah. Aya gitu Pak RT. Aya. Ka dieu mah. Bade Bade jiga nama. juga namanya. Iya, tuh piraku teh. Santai we Pak RT ka dieu nya. Piraku teh nya ka incu. Oh. Lain naon Bapak RT padahal matong direcehkeun nya. Ulah direceh-receh gitu. Aya angsulan gitu nya. Bae diangsulan. Pokoknya mah Bapak RT 2 mudah-mudahan sing naik pangkat didoakeun. Naik pangkat kumaha Kang? Tina RT 2 jadi RT 3 pokoknya mah. Jadi pindah imah atuh. Hah? Oh pindah imah namanya. Aya Pak RT. Sami mah Bapak RT Bapak hajat heula atuh. Pak hajat heula tuh payun. Nya putrana teh teh. Bapak hajat teh bapak sa teh Bapak Supri. Pak Supri. Lalaura teuing itu teh keur ngobrol jeung Bapak RT 2. Macana. Beh cenah rek uduna sabaraha ewang kitu. Alhamdulillah keur badami we da aya nu kitu mah sidik lain naon nya. Akang mau apal wae. Kudu dilaguan geus sok. Sok atuh. Bapak RT anu mana? Bapak RT 2 enggal ka dieu. Bapak RT 2 sareng Bapak Supri enggal atuh gerak. Saya ti saya Supri. Aduh nuhun Supri hayang salim heula. Salim heula Pak Supri. Aduh jajak orang kasih ro. Ridho Pak Supri. Ridho atuh. Tambihan deui aya Ridho mah cok. Sok jaro enak. Alhamdulillah geuningan ngorake nih ocon geuningan. Oh can pantas disebut bapak mah. Nya disebut ate pantas ge. AA maksudnya. Heeh. Pak RT 2 nya kantun. Heeh. Tenang we Pak RT 2 nya. Malih sawargi-wargi di dieu teh euy. Nya RT 3 wargina keneh. Nya terus Bapak RW 16 wargina keneh nu gaduh hajat teh.
Alhamdulillah. Ayo Bapak RW 16 ka dieu teh. Aya. Duh, geuningan Bapak RW 16 aja jenengan teh. Pak Haji. Alhamdulillah ka dieu bade cenah ngan acan song. Ya. Bapak Mahyar aya. Kasapuhan bade ka dieu saurna teh Pak Mahyar. Bade cenah. Balalager nya urang dieu nya. Lain naon salian ti Bapak Hajat, Ibu Hajat lagi arek di sana. Nya. Ye, piraku teh ya. Nya, apa dua papasangan nya. Idul Kaler, Kulon Wetan, Berang Peuting, Halodong hiji. Tuh, Caang Poek. Bapak Hajat oke sareng Ibu Hajat kapayun. Meh adil lain naon nya. Aya ka dieu. Pak RT 2 heula ah. Nya. Ngalaku heula atoh. Pak RT 2 anu mana enggal atuh gerak ka dieu. Pak RT 2 anu mana enggal alhamdulillah. Ayo Pak RT 2, ayo Ridho. Tabihan deui atoh. Wah, da ieu Pak RT 2 mah duh mending pengertian. Alhamdulillah Bapak RT 2 mudah-mudahan sing kagentosan artosna, sing ageng milik rezekina, mudah-mudahan sing panjang yuswana, sing sehat selalu. Ibu-ibu di dieu hoyong dinoakeun ih. Atuh nyawer heula ka dieu atoh. Alah nuhun ketang kumwe ketang sadayana urang Sindang Sarinya sing arageng milik sing arageng milikna arageng rezekina sing balaleunghar lah urang dieu aing geus balaleunghar mah sugan kabeh neranga poayangnya ye sa Teh Rika Ibu Hajat tah Teh Rika teh pan aya namina teh pan aya maknaan da ulah naon maknana RIKA Erna rapih orangnya. Ana Inanya indah upami dipandang. Tuh. Kana kalau bicara kecantikan Teh Rika nomor 1. Ana ampun candai ka dieu wae nya. Salakina geus teh. Nya di pamajikan acan teh. Kudu ku lagu deui gitu. Teteh Rika segidunya Teteh Rika anu mana enggal atuh geraka dia Teteh Rika anu mana elah weh sih aduh waduh pingsan aing lieur atur nuhun Teh Rika jazakallah Ibu Hajat katanya. Atur nuhun Ibu Hajat, Bapak Hajat, Bagja Cep Arya, geuning gaduh mamah, gaduh bapak teh balalager nya. Alhamdulillah gaduh aki ge bageud nuhun mudah-mudahan tan Cep oge Cep Arya sing janten jalmi suksesnya. Pamahyar acan euy. Aya pamahyarnya alhamdulillah kasepuhan teh. Bager mana alhamdulillah Bapak Mahyar nuhun Pak Mahyar Pak Mahyar ai sidawala moal eta we bagi dua we atuh nya nuhun Pak Mahyar doh mudah-mudahan ageng milik Pak Mahyar sing sehat amin bager kasepuhan urang sadayana tetenya kasepuhan teh keur mah bager keur mah wah gagah kenehnya tos sepuh oge nya Pak Mahyar mah teu katinggal sabaraha taun yusana teh 60 nya teu katinggal 60 taun katinggalna mah 58 taun Pak Mahyar mah namanya irit aduh setet sareng nena panganten sunat nenekna aya nenekna kitu aya ka dieu nenekna oge sok ne lah ne kapalih payun ne. Bara ku teh nya ka incu ne. Ya. Iya, aduh. Sareng Bapak RW 16 lah ka dieu nya.
Lain ai mentaan we hayo teh. Ari nyanyi hanteu. Hiburan atuh Aka hiburan. Bari ngalagu. Bari ngalagu dewek gah. Laguna lagu sok dites nyanyi aing. Bisa nyanyi? Bisa aing. Nyanyi naon? Nyanyi Malaysia aing. Duh, Malaysia. Luar negeri aing. Emang bisa gitu bahasa luar negeri? Weh, bahasa naon-naon jangan ditanya aing mah. Bahasa Jerman jangan ditanya. Bahasa Inggris jangan ditanya. Bisa teu bisa. Tong ngerakeun di dieu seueur marorang kali. Cing bisa bahasa Inggris. Boleh dites. Sok, pemuda, pemudi. Ladies and gentlemen. Anu geulis ngahakan permen. Bahasa Inggrisna selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mani, gujubar. Asal aya good. Siapa asa aya good jadi jigana teh. Bahasa Inggrisna buku, biru, blue. Buku biru, blue book. Buku biru asup kana sumur, blue book. Kelo siapa? Bahasa Inggrisna jalan, walk. Berjalan, berwalk. Makanya saya teh berwalk. Hai jalan, pan jalan teh walk. Berjalan, berwalk atuh. Can jalan, can walk. Jalan narusuh, walk. Eta mah ka mana karepnya. Bahasa Inggris gitu. Eta teh Inggris naon? Inggris buhun moal arapa urang dieu mah teh. Bahasa Cina bisa aing mah. Cik, bahasa Cina urang teh. So. Bahasa Cina na tong ka mana? Tong ciling cingcat. Heuh, geudinya. Bahasa Cina na jelema begang. Cacingan. Bahasa Cina na kaleci, main kaleci. Cing ku aing centang. Asa wararauh. Heeh. 1000 seceng. 5.000 goceng. Duitna kurang kacoceng. Eta mah bahasa urang we teh rek nipu ka uing. Heeh. Dewek mah lagu Cina bisa. Sok lagu Cina. Oke gedan. Fai cician foci. Foci pinu fai cician seeng. Fai cician seeng. Seeng pinu fai cician langseng. Lagu naon teh judulna naon lagu teh? Hayya nahur cai. Si eta mah sok ka mana karapnya. Ai bahasa cing bener tingali kuring naon dewek mah ya Aka kuring mah harita masantren tah sabaraha tahun 20 tahun ai umur sabaraha tahun karek 18 wah atuh tekor 2 tahun hengke dicicilah bulan hareup sugan Gusti nu agung bisa maneh bisa batur manganian masantren teh pinter pidato pinter qiraat tah dawala pinter naon pinter ngaliwat banyak sia teh masantren teh ngaliwat we hungkul lainna naon liwat kuring mah spesial kumaha batur mah kerakna teh di sisi ai didinya ai kuring mah sakabeh sapanci jadi kerak kabeh nya gagal sok kuring bahasa Arab bisa cik bahasa Arab anu kieu we dasarna hungkul barudak ge Arab pa huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu tuh bisaan sok tanya kuring kaifa halu alhamdulillah anak bihoir tuh toyib naon toyib lagu dangdut tong heureuy panas ku aing di Bandung ngan bahasa Arab mah aing ge apal aya geuningan anu mimitina tina alif lam ciri isim teh nu kumaha so sapi betina bahasa Arabna al-baqarah sapi betina bener eta mah aya bener surat Quran aya gajah al-fil benar deui nya lapangan gede alun-alun
seteh. Eueuh teh mah buah-buahan. Buah-buahan. Lepuket. Beda deui mun buahna buruk. Kumaha buahna buruk? Lungkeun. Oh, saya tambah ke mana karep. Sok ayeuna mah nyanyi ti Malaysia tadi. Sok. Isabella judulna teh. Kumaha cekan? Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Dedeh Isabella, aduh dedeh Isabella, aduh Isabella, 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 kemana si Isabella? Engklak-engklakan, tumari belo copisan, baru dapurang, ngariung di buruan. Hei, syete. Maknya Isabella kadinya. Isabella jadi kana engklak-engklakan beureun lagi atuh. Ya si eta mah atuh Isabella naik calung gitu nat teh. Paingan atuh. Oh.